Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 1 kumaha damang? Alhamdulillah. Mugia barudak sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah barudak urang tepang di dinten ayeuna dinten Jumat kaping 4 Juni 2021. Nah, alhamdulillah ayeuna urang aya di minggon terakhir urang bade ngarengsekeun pangajaran 8 ngeunaan peristiwa alam. Nah, barudak sadaya sate acan urang ngawitan diajar, urang ngadoa ti payun, ngadoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah hatur nuhun kamari anu atos ngintunkeun voice note-na ngeunaan ka ngawih Ibu haturan nuhun pisan ya barudak sadaya. Kangge dinten ayeuna urang diajar ngaregepkeun sisindiran. Sisindiran teh kieu nya urang dibaca. Palih ditu aya meri lempangna lucu ka sisi. Itu aya katumbiri warnana teh 7 rupi. Nah, mun dina Indonesia nama bisa tiasa pantun ya sisindiran teh. Nah, aya deui peuyeum ketan dina nyiru kalandap ku ibu guru, beureum koneng hejo biru panghandapna anu wungu. Aya deui nya jalantir dilalab atah antatan jadi cai. Katumbiri anu endah ciptaan Gusti sahiji. Nah, jadi katumbiri teh barudak ciptaan saha? Ciptaan Gusti Allah. Ciptaan Gusti Allahnya. Nah, ayeuna barudak mangga ibu hoyong ngadangukeun voice note ngeunaan sisindiran ieu. Jadi barudak tiasa kintunkeun ya sisindiranna. Oke? Nah, orang lajeng deui di dieu aya molahkeun paguneman. Dia sok barudak baca wios bade dikintun mangga, bade dibaca hungkul teu kitu dikintun ka ibu mangga ieu mah nya teu jadi masalah teu nanaon. Nah, dibaca molahkeun paguneman ngeunaan anu bade ngalayat atanapi ngajenguk anu nuju gering nya. Mangga dibaca. Lajeng di halaman 83 barudak di dia aya nyusun kecap jadi kalimah. Maksudna nah di dia di halaman 83 teh kecapna masih acak-acakan. Nah, nomor 1 sakola buruan pisan lega mani. Nah, eta teh kumaha mun dihijikeun jadi kalimah anu leres? Nya eta buruan sakola mani lega. Buruan teh artina lapangan ya barudaknya. Namun cek Sunda nama buruan gitu. Buruan teh sanes cepetan sanes, tapi dina bahasa Sunda mah buruan teh lapangan kitunya. Nah, barudak lereskeun kalimah-kalimah anu masih pabalatak ieu dijanten kalimah anu leres. Aya 10 nomor 1 dugi ka nomor 10. Sapertos biasa dikintunkeun ka ibunya fotona. Hatur nuhun. Urang lajeng deui maca dongeng barudak. Di dieu aya dongeng ucing budug. Ucing budug teh keur ngalamunna teh hayang hiber, hayang bisa hiber jiga manuk. Kumaha eta teh nya ucing tapi hayang boga jangjang hayang hiber. Nah, mangga ku barudak dibaca diregepkeun. Kumaha sih teh ucing teh hayang bisa hiber? Asa teu mungkin gitunya. Nah, ucing ieu teh malah kaidean hayang papanggih jeung Doraemon. Da Doraemon teh gaduh baleng-baleng bambu. Nah, gaduh eta jadi ucing budug teh hoyong bisa hiber ngangge baling-baling bambuna Doraemon. Nah, barudak baca ya supaya terang kumaha caritana. Nah, sakitu bacana ti halaman 84 dugi ka 80 genap. Semangatnya barudak sadaya. Alhamdulillah urang tos aya di penghujung pembelajaran, di penghujung minggu anu kedah nama tenang ieu teh nya da bade PAS, tapi karena aya materi anu kakantun anu teu acan rengse jadi urang rengsekeun supados
tuntas gitu. Jadi mungkin amun barudak ngajawab pananya di PAS, di PAT bisa ningali anu leuwih anu sanes ningali bukunya, maksudnya bisa aya gambaran gitu. Nah engke pas PAS atau PAT engke tekenging ningali bukunya, tapi wios diajar satu acana. Misalkan ti ayeuna tos maca-maca. Nah jadwal bahasa Sunda teh insyaallah mun teu salahnya dinten Rebo, barudak sadaya siapkeun, mudah-mudahan lancar. Semangatnya barudak kelas 1, mudah-mudahan barudak sadayana naik kelas. Hebat barudak kelas 1 mah, semangat. Nah sakitu we panginten ti ibu, hatur nuhun, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.